manusia tuh mulai terapi ayo orang musyawarah mah tapi musyawarah lobby mumpung di pabrikan sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ya 12 tahun 15 tahun eureun sia ini satu gaji dia kan seetik tapi lamun aya kos gituan mah eta mah pan haram cerita haram eta santri ustad kiai eta cerita haram ayo udah di pabrik geus haram bener duit bae bersin teh hayang teh budak teh kayaknya itu sok mulai towe babaturanana Jepri orang kan geus kebal dia aja tahun aneh cenah kaboganya kumaha tapi sudah membuka babarangan bae itu masalahnya yang ada dua ada yuk ayo kumaha satpam urang sapira tiluan dong bere rokok mun menang ke polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah anake sarua ka aing sok nantang uang bensin segala naon geus bala mah nyana ti tangga jaga emang daekeun polisi emang polisi zaman baheula polisi gua ribet pemalingan kabeh geus hayu kerja sama eta iblis teh kos kitu ya mumpung digawe ku hari jadi bupati mumpung jadi gubernur mumpung jadi presiden dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa nu boga eta mah di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di zaman 2 juta terkumpul sekian triliun aju ngumpul batur mendeknya galenyeun anu lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak teh geus asalnya bae ieu babagi bae pokoknya pencetan rakyat ayo geus mampang hari teh cenah pripot atuh gagajeun urang Amerika geja lah rakyat mah teu nyawana naon ieu lain kitu lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan lah urang ngomong kos kitu mah litik mah urusanana geus kajian dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere geus urang ge sarua diberes kaya tah geus mangpang meungpeung bae bensin taekeun bensin setan ayo geus korupsi tiupan setan beres timimiti nomor 1 kakap PK nage atuh kabagian bohong KPK bebeneran menya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan aing nu sejenna teu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nya ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya mah kok anu ditangkep teh ti Golkar kok nu ditangkep teh ti Demokrat kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih berarti kan aya unsur di jerona emang aing teh nyaap mulai ke arah politik ya panas juring ge sia teh jawanan naon atut wawan atut adalah dipuhuna atuh ti Demokrat si eta di PKB si eta di Petilu si eta lantaran eta lah nu bakal ngadukung ka ditu aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada kok bisa kos gitu sih KPK model mana ya kos gitulah nah, mulai tah berarti orang anu lompat ka ditu kok ditangkep nu anu permainan kabeh teu leupas di permainan ayo mangpang
datang kacamat datang kalurah di kelurahan aya uang naon garah nanyaing keneh bae sia ngomong atuh aduh kudu dajang jembatan jang gorong-gorong jangan ulah tilap terus kos du moal paeh iblis mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu ala lecreg komo organisasi nu lain mah kemudian ku ari peroranganana keluar ti masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit lah sarua tekna ieu cek jenna teh eta kan iblis dunia wa min khalfihim ta iya bisikan iblis itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajeun kumaha ge geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon siapkeun obeng siapkeun mangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh sia kan masyarakat di dieu itu ge duit masyarakat ieu lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat eta dalilna dari demokrasi pan kos gitu atuh sia ge bagian masyarakat atuh geus becok tuh masalah ya sepenting ulah hese-hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan kanyawan ku batur didinya geus tetep penting ulah didinya buka keluar geus beres asup deui ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyieun babari lah ku ari mah geus eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah teu nya mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus teu cokot bawa asup deui ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung aslina mah urang Pasar Kemis aduh geus macem-macem geus bisikan-bisikan setan teh kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah nyana geus sugih kuari boh ti pemerintahan boh usahawan boh tani boh bisnis dan lain sebagainya di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT ti tangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae boh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil ku ari aya nu minta sedekah deui asana susah sia kajen kumaha ge ulah kajen kumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae ke sugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui ke sugan minggu hareup deui engke lamun datang deui ke sugan minggu hareup deui kege galedek datang geus ya setan bisa aja pas bulan Ramadan dek zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah macak iblis teh aja aya ieu ngan ai kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang nu nyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiaina nu hayang mah ulah didengekeun geus tah bakos kitu mah ge kumaha di akhirat bae hitung-hitungan ieu misalnya orang tengah zakat atau jas sholat kurang bagus kan baik kaberiku sholat gitu bae sih orang ya orang atuh puasa kosok lah atuh sepirangan ulang nguduna zakat capek jangan duitnya capek jasa beuheur jangan duit manya urang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujianna urang lamun loba ngalurakeun zakat kok sedekah ulah itu aja kebajikanana ka haji apa lain di kaluarkeun zakatna deuk sih ajun teh jadi teh naon ke kadeula ade diukala di dinya teh
Iban orang keluarkan zakat tentu 30 juta jangan masyarakat misalkan bisa kieu kurang ku alam mun kieu bae jadi mah duit-duit urang atuh zakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh teh mah cekalan bae jatuh teu naon kumaha ka haji bae tah mah dibelikeun ka kongkorong dibeukeun ka geulang teh nya kajinya teh tah mah atuh pan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis pohar aja sih iblis atuh geus 10 juta kita geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis pakos kitu tah masyaallah yaiduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah geus ulah eta wa min khalfihim di tukangnya na urusan dunia nyana tah paling itu cokot itu hajar itu geus ulah sieun kana naon eta iblis ketika saya kau ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu dibikeunaan ka batur mah batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masya Allah limit jasa pohara wa an aymanihim ya iblis teh deui datang ngagoda ka urang anu keur meujeuhna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia kene seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam arah embung ka ulama ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantak nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia dunia jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tu geus salasan ai tolak tilu kasihan dunia teu hayang setik-ketik acan moal diruju deui sia ku aya mantak begitu eta kadeuleu Allah anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah mana ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah taksidina alimah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku sidina alimah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sidina Utsman Sidina Umar Sidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh teh rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleu bae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahanem bae kunaon sih kos kebo ada wajar atas kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleu bae wudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta. Waduh, tidak terhalangi oleh tol, oleh gunung, oleh lautan. Wow, lautan yang dalam akan kuseberang, gunung yang tinggi akan kudaki. Wah, hutan yang lebat akan kuarungi. Kajen teh dikerkeb ku macan ge. Kira-kira tahu mah irama bobo parajas. Tah. Eta kabayang na ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah
aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali lah sehingga karasa ayana Allah kadilu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon ieu belah katu teh at-targhib fi tarkil ma'murat nyana kieu iblis eta med saya ke mana dek sholat ke mana ke masjid dek naon berjamaah kan ngorakan masa sih kudu berjamaah sholat pasar baca pangeran mah lain di masjid di imah aya di musola aya atuh sia aya hayang khusus mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia hebatnya serta iblis daripada sholat di masjid siap berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan deuleu para wali sholat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun sholat sia sorangan kan di kamar eueuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan eueuh sasaha ieu sholat sorangan bae parduna bae eueuh nu neuleuh eueuh nu naon teu nyahoeun sasama pamajikan sia kitu nyaho geus bae sholat sorangan bajuna ulah nu eta sholat sorangan mah tuh Allah maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok pakai kaos rinsok sholat sorangan Allah cak setan teh sholat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urun deuleu ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri sia kaos rinsok geus cepet bae geus teu kudu atuh maninan penting masalah Allah mah mauninga penting sholat sia ku sholat lagi geus hebatnya sia urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun sholat caknya mah trial meureun Masya Allah karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngararesep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu mah berjamaah geus naon setan mah kos itu aya geus berjamaah ngan sia hayang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini ngaon ieu deuk muludan aju atuh pan ieu ngagungkeun agama Allah ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang aya keneh rajaban aya keneh haolan aya keneh mas geus teu kudu kuari mah sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu geus hadir ge geus teu kudu sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di mushola kudu hadir kelas sia mah tuh kuduna di al istiqlal oh istiqlal asa da kaplangkop atau budak asuh kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu di musola anu lah paling 100 200 pan sia mah atuh mantan DP